Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi Pakidulen. Di mana wae ayana di Palih Kidul. Tapi anu di Palih Wetan, Palih Kaler, Palih Kulon oge Sumanggalingi. Alhamdulillah sim goreng ayeuna parantos dugi di daerah Bantarujeg menawi teh nya. Bantarujeg. Duh ieu jalanna enggalnya, resep pisan, rapih nya. Rapi, bersih. Marka jalanna oge katingali keneh gitu nya. Gitu. Waduh, raoseun ya. Kumaha para wargi Daramang? Alhamdulillahirabbil alamin. Atuh mudah-mudahan dulur anu di lembur, baraya anu di kota senantiasa aya dina kasehatan, rezekina berkah, seueur, melimpah nya. Eta panginten anu salami ieu janten naon namina teh anu dipikahoyong ku wargi sadaya gitu. Nama itu aya tukang es cuing gitu para wargi, aya tukang es cuing namanya ngalangkung. Eta teh rupina mangrupakeun ieu oge naon namanya mangrupikeun kuliner khas di Pakidulen ya. Cobi komen di handap kinten-kinten naon bae tuangeun gitu nya tanapi kuliner anu khas di Pakidulen gitu nya, khususna di daerah Kidul Majalengka atanapi di daerah Kidul mana bae nya. Pokona mah Palih Kidul. Janten ya, ninggalna kana ti Palih Kaler gitu. Semohon supados janten Pakidulen ya. Aduh, ranking luar biasa. Menggerung-gerung. Parunten para wargi nu kalangkungan. Punten mah janten kieu para wargi ieu channel teh Pakidulen mangrupikeun channel aktivitasnya sanes mangrupikeun sanes mengukur mangrupikeun channel teritori atanapi wilayah, tapi mangrupikeun channel anu ngarekam sagala rupi bentuk kegiatan khas, apakah eta jadi campur sareng bahasa Indonesianya teu sawiasnya da campur ki raos geuning nya. Jadi jangan hemeng ya gitu. Aya bahasa hemeng di para wargi. Emang teh namanya aneh gitu ya, tapi bingung gitu panginten. Nah ieu jalanna saya khas pisan pemi baraya anu bade ka Garut, ka Wado, atau ka Bandung ngalangkung ka daerah dieu khas pisan. Ruas jalan teh khas gitu. Manawi pemi telepat ieu teh desa naon atuh nya. Oh, Cisalak Lemah Sugih para wargi lebetna Cisalak Lemah Sugih. Mohon atur punten wargi Cisalak Lemah Sugih anu kalangkungan musim goreng. Ngadadak atuh da hoyong ngarekam jalan ieu teh udah meni subhanallah meni lemes jalan teh raoseun teh. Aduh anu moe opak Gusti nu agung tanya opak oge mangrupikeun oleh-oleh atanapi katuangan kuliner khas Pakidulen para wargi. Ada yang menyeberang jalan atau hati-hati ada yang menyeberang ke masa lalu. Aduh, masa lalu ke mana atau masa lalu, aduh Gusti aku tah tingali para wargi ieu menilecir kieu jalan subhanallah bersih rapi gitu nya raoseun ningalina oge kalangkungna ge raoseun gitu. Kalangkungan ku motor ku mobil oke, warna-warni aya umbul-umbulnya menawi dalam rangka naonnya biasa naon pemnya aya umbul-umbul sapertos kieu teh sok aya ieu naon namina teh
Sundana teh naonnya peringatan teh gitu nya sok aya nama dalam rangka biasa nanti dalam rangka gitu pami dina bahasa Sundana mah manawi dina raraga teh biasa nama kami dalam rangka mah bahasa Indonesia teh mah telepat pemising goreng lepat dilereskeun ya para wargi mangga di komen biasa sambil orang mulai bahasa Sunda silih komen silih kemon itu cenah para wargi ieu teh lebet daerah kayak cuang ningali pelang daerah mana tanya tadi mah Cisalak nu nembe kalangkungan aya Alfamatnya dugi ka Pilemuran manawi duh mudah-mudahan anu daragang di lembur teu kawagel ku ayana Alfamatnya tapi malah justru tiasa kolaborasi gitu nya antara warung-warung alit sareng Alfamat tapi bingung kumaha cara kolaborasi kan ya kolaborasi mah penting mah tidak saling merugikan tapi saling dukung nya ayeuna upami Alfamat misalkan bukan rugi tabu salapan kan tiasa panginten anu bade maleser teh ka warung-warung alit nu pelemburannya gitu. Waduh, ieu aya mobil nanjak. Lumayan rupina nyandak pare parantos panen ya. Pami telepatna itu terus bade ka daerah Padarek gitu nya. Tapi masih lemah sugih kan gitu. Kecuang tinggal mana we aya pelang informasi nya tah pami ieu oh masih lemah sugih ya SMK lemah sugih hapunten kalanggungan para wargi di SMK 1 lemah sugih keren ya ada SMK di sini wah luar biasa berarti ini sudah mulai namanya terus mulai merata itunya pendidikan teh terus di pelosok gitu saya. Wah, ya legend Mitsubishi L300. Kunaon teh L400 duka atuh para warginya mangga taroskeun ka Mitsubishi. Ya mobil legend ya. Sanes. Oh, nya Mitsubishi. Duka L300 duka carry gitu. Oh, carry. carry. Duh, punten da kirang pawas atuh arti kana part otomotifan memenawi tapi ya rupina nuju ngangkut pare panen gitu ya suka bade dikaheuleureun terang heuleur para wargi heuleur teh nyata tempat ngagiling pare supados janten beas gitu nu tiasa oge istilahna pecahan tina beasna eta nu parantos digiling di heuleur tiasa janten huut biasa teh nya gitu aya nu resep kana huut para wargi asa teh resep teh nya mohon kanggo para manu nuhun itu orang teh para wargi ulah magit kunuhun orang teh karena tata krama Sunda anu naon istilahna teh anu pang dasar-dasarna nyaeta kecap nuhun ngatur nuhunkeun gitu kan bingahnya para wargi upami misalkan tiasa ngebantosan sadere katana pirerencangan atau bahkan mungkin anu tepang gitu dibantosan ku urang teu pira misalkan anu kur nyebrang jalan komo bari jeung Masian Artos mah tur nuhun cep cenah tur nuhun den kan meuni raos kana cepilnya gitu nanti para wargi simpurnya ini parantos dugi ka naon atuh itu ya Padarek gitu manawi leres jalan Padareknya ya terus dugi ka jalan Padarek hatur punten para wargi di Padarek kalangkungan kusen kuring nada silaturahmi we mah bade sakantenan bade nyambah ka kota gitu nanti gitu cariosna gitu bade ka Bandung si muridna bade ka Bandung ngangosna bade ka Bandung na ge ieu teh di kada berhati-hati ya para wargi nu jalan ieu kumargi memang jalanna lumayan alit gitu alit jalan terus nanjak deh enten tah dipastikeun rehna
kerandaan kendaraan. Nah, kendaraan para wargi teh jag ringkas begitu ya. Remna dicek, gasna dicek, kuplingna dicek, gitu manawi. Bensinna dicek, gitu. Sagala rupina dicek, banna supados raos dina perjalanan anak gitu manawi para wargi. Selebat desa Tarikolot ya, masih Matareknya. Tah ya tanjakan lumayan meker lagi para warginya. Tapi masih saya rupina ya jalan enggal ya. Jalan enggal kena di aspal ya, aduh menilecir gitu. Bersih kan sidas. Da ID lembur mah najan aya runtah oge nya salami runtahna ieu gitu nah namanya teh runtah daun gitu. Sae we para wargi. Aslina nya. Cobi pametos ku runtah plastik, aduh mesti sareuseuh ningalina teh. Upami runtah daun mah kalah manang kalah madang deh. Kalah kadang janten naon namanya teh. Janten malah estetik gitu nya. Asa nyeni gitu pami runtah daun mah gitu nya. Asa kumaha gitu teh endah. Aduh daun-daun kering sebenarnya. Asa dramatis gitu. Ya tapi asal ulah di jalan daunna gitu nya. Hapunten we. Pami aya daun di tengah jalan mah nyoka dari sapukeun mana gitu. Nah, sakitu panginten para wargi nu kepihatur. Hapunten sakali deui nu kalangkungan nyanggakeun salam silaturahmi di channel na Pak Kidulen. Mangga di like, di share, sareng di subscribe. Hatur nuhun sakali deui kasadayana. Barakallah sing sarehat, sing balerkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.